Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pamirsa sadayana, alo mang sadayana, di mana wae ayana, di mana wae linggihna, sampura sunun. Wilujeng tepang dangun sareng mang di Jomantara melalui galura saluran channel YouTube anu ku mang dipintonkeun kanggo pamirsa sadayana hiburan kasundaan nu kiwari nuju dipintonkeun nyata dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu ku mang digelar khusus kanggo pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana kabudayaan sareng kasenian Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Pamirsa sadayana, alo mang sadayana di mana wae ayana, di mana wae linggihna, kiwari mang bade nglajengkeun carios dongeng anu katunda dina sababaraha dinten kamari. Hapunten masakna tacantiasa konsisten tiap dinten kumargi sesuatu hal tacantiasa kageroh gitu ya kumang gitu tapi pemirsa sadayana. Insyaallah bila ditingkatkan terus ku umang kanggo tayangan-tayangan anak. Mudah-mudahan video anak tiba pemirsa sadayana. Dongeng anu kiwari kumang bade dilajengkeun eta dina judul Dikawin Jurig. Kiwari bade lebat karena bagian anu ke-17 nah. Sakumaha nu parantos digarap dina dinten-dinten kamari dina bagian anu ke-16 nah masih keneh nyarioskeun rombongan juragan karya anu nuju keneh ngubek di Talaga Herang atanapi Talaga Wening pikeun upaya milarian jurig siluman oray teh pamirsa sadayana. Kumaha atuh salajengna ieu carios mangga atuh supados teu nyangkol kana waktos urang pedar heula urang pedar deui lanjenganna ieu carios sok geura kaparayun geura mararanco deui dina HP-na sewang-sewangan. Brung Sanggeus sawatara waktu eta talaga diubek. Malahan mah tungtungna lain ngan ukur si pamuda hungkul nu anclup ka jero eta talaga. Mangsudita ge ngilu anclup jang mariksa jeung neangan jurig siluman oray teh. Malahan juragan karya oge teu katinggalieun manehna ngilu anclup oge da dihenteu-henteu oge juragan karya teh cukup pengalaman pikeun neuleuman talaga atawa wahangan. Sakumaha bareto basa keur masih ngora keur masih ngalakon salaku arhasan teh. Sanggeus aya meureun satengah poe dah harita kaayaan geus asup wanci lingsieun ngulon kira-kira mun jaman kiwari mah antara jam 3-an sore lah. Sabada ngotek tak ku kabehan tarekah geus dijalankeun malahan ku tarekah batin oge geus dipantengkeun. Sakabeh ilmu ti Ki Sudita nepi ka Mang Lebe kabeh geus taak beak teu bisa meleng jeung manggihan kana raratanana jurig siluman oray nu keur ditarayangan ku rombonganana juragan karya harita. Sanggeus hararanjat araraya deui di darat pok Mang Sudita cumarita ka juragan karya. Juragan, sapertos kauning aku salira sadaya wadia balat tos satekah pola usaha sadayana. Hasilna nihil teu sapagodo sareng naon-naon anu dirancanakeun ku urang bararea juragan. Si jurig siluman teh jurig siluman oray poos teu kapendak juragan. Subuhun juragan, mang oge salaku lebe anu teu bodo-bodo acan rumasa teu mampu pikeun ngajalankeun tarekah kiwari juragan. Cek Mang Lebe ngilu miairan omonganana Ki Sudita harita.
Sajongjongan mah jempe sakabehna. Sanggeus sawatara waktu ngaharulang, pok juragan karya harita ngandika, "Manglebe Ki Sudita katut nuliana kusabab tarekah urang geus kacumpon hasilna emang can diparengkeun ku Nu Maha Kawasa. Kiwari mah yuk urang ngulang wae. Urang teruskeun ke bebanamianana mah di imah kuring weh. Ongkoh mah asa beda ieu teh rarasaan. Ieu teh jiga kila-kila teu hade mun urang lila-lila teuing cicing di dieu." Kitu dawuhanana juragan karya harita. Nya atuh bring wae rombongan juragan karya teh ngabring rek mulang ka lemburna juragan karya salaku tuan rumah. Ari di lembur panyilekan harita teh kerame khususna di imah juragan karya. Sabada Bu Ratmi olohok jiga nu katenung. Nya jiga nu katenung harita teh sadar kana naon-naon nu bieu kajadian. Cager eling Ibu Ratmi teh. Hing wae Ibu Ratmi teh ceurik ngarasa handeueul meureun kana bieu nu kajadian. Kapireungeuh ku badegana. Nya puguh wae leuwaseunnakeun eta badega teh buru-buru nyamperkeun terus nalek kadununganana aya naon nu nyababkeun Ibu Ratmi kitu peta. Kusabab Ibu Ratmi can bisa ditalek secara bener sehingga can aya katerangan nu pasti kunaon harita jeung kamana ari nyiulan teu aya di imahna. Atuh badegana teh nu ngaran Mang Samin ngagentraan para tatangga jeung jang maturan kabingungna harita. Antukna mah rame weh di imahna juragan karya teh ku jalma-jalma nu hayang apal kana naon-naon anu kajadian nu bisa nyababkeun Ibu Ratmi ceurikna teu eureun-eureun. Keur tagiur kitu harita rombongan juragan karya geus tarepi anjok ka pakarangan imahna. Tur kacida kagetna nenjo loba jalma di pakarangan imahna. Buru-buru juragan karya muru ka imahna. Bari terus asup ka jero imahna. Bari ngaliwat teh tatanya kanu aya di dinya aya naon anu kajadian, tapi dauh anu bisa ngajawab. Sakabehna oge kumpul bari teu apal aya naon nama. Jog juragan karya kahareupeun pamajikanana anu keur ngabangingik ceurik. Geus eurih-euriheun harita teh. Dituturkeun ku Mang Lebe, Mang Sudita, Pak RT salaku kokolot lembur panjelekan. Pok juragan karya tumanya ka pamajikanana bari nyamperkeun ka Bu Ratmi dua leungeunna nyabak ka tak-takna pamajikanana. "Aya naon ieu teh ibuna? Jeung ka mana adi si Nyai? Kunaon bet ceurik? Mun eurih-euriheun kitu sok caritakeun ka apa ibuna?" Tapi Bu Ratmi acan malire kana pananyana salaki. Masih keneh ceurik ngabangingik malahan asa beuki-beuki ceurikna teh.
Kusabab pamajikanana acan bisa ditanya, juragan karya nyerukan badegana. Terus menta cai sagelas, sanggeus Mang Samin mawa cai, sor eta cai diasorkeun ka Mang Lebe. Menta supaya diparancahan heula. Saacan diinumkeun ka pamajikanana. Mang Lebe teu loba catur gap nampanan cai dina gelas terus diparancahan. Kunyam mapatkeun jangjawokanana. Pikeun ngalererkeun Ibu Ratmi. Nuker ka hanjeluan. Sanggeus beres sor eta cai diasongkeun deui ka juragan karya. Saterusna juragan karya nempelkeun gelas ka bibir pamajikanana. Terus diinumkeun satengah dipaksa. Sanggeus cai kainum ku Bu Ratmi. Dadak sakala ret jempe Bu Ratmi teh tina cerikna. Tuluy ret ngareret ka salakina. Terus cumarita nyaritakeun naon-naon anu geus kajadian. Urang tunda heula kaayanana di imah juragan karya anu eukeur hebek ku kabingung kulantaran kalengitan Nyi Wulansari anu harita diiwat ku jurig siluman oray teh alias Raden Kalaweling. Kiwari urang samper carita anu geus lila katunda anu mana supaya ieu carita bisa puguh nyambung alurna saperti carita ti mimitina. Kocap di hiji pasantren anu di kasepuhan ku hiji sepuh anu linuhung anu jembar ku pangarti pinuh ku pangabisa pinter tur wiyaksana. Anu katelah mah nyaeta wastana Mama Ajengan Nurjati Alam anu mukim di tutugan Gunung Papandayan. Harita Mama Ajengan nuju maparin wujangan kadua muridna nyaeta teu aya lian ti Den Angga katut badegana teh nyaeta Mang Oyon. Angga, hidup teh sakumaha ku eyang geus dicaritakeun yang pangaweruh hidup teh di bidang ilmu pangaweruh geus lumayan teh cukup. Ti leutik geus diatik dididik ku apa hidup Dharma nyaeta anak eyang hiji-hijina. Di dieu hidup salila sabulan ku eyangan saukur ngasah ungkul kanggo naon-naon pangaweruh nyong geus aya di hidup an masih keneh mintul sabab hidup can paham kana acik kahirupan nu saestuna. Kitu dawuhanana Eyang Jati Alam.
Sumohon eyang, sabadaku eyang tos diguar naon-naon rahasia kahirupan, kumaha urang ngajalankeun kahirupan. Abdi ngartos eyang, kedah kumaha ngamalkeun ieu ilmu anu parantos diaji ti kapungkur mula ku abdi tipun bapa. Kahartos pisan ayeuna mah eyang saatos diguar ku eyang. Abdi ngartos. Ya, hijep nalima. Budegana hungkul eta buah teh, tapi atas bisa meseknya. Teu ngasanana eta buah. Tah yuari ku eyang geus tibahanan pesona yang mesek eta buah supaya bisa apa karena manfaatna eta buah. Sok kiwari geura amalkeun ku hidup angga saeutik-saeutik kege baris kapanggih ku hidup naon eta aci kahilupan teh. Kitu dauhanana Mama Nurjati Alam atanapi eyangna ti Den Angga salaku Rahmana Rama Den Angga nyaeta Kubu Dharma teh. Pamirsa sadayana di mana we ayana, di mana we linggihna, kumaha tah sarajengna Den Angga anu nuju mukim di pasantren anu aya di Tutugan Gunung Papandayan. Nyata di pasantren eyangna pituin anu nuju disipuh elmuna, nuju diasah pangabisana. Urang tunda dihandelem hieum, urang teunden dihanjuang siang heula. Ieu carios paranti nyokot tinggalkeun, insyaallah enjing urang samper deui. Urang teraskeun ieu lajenganana, mudah-mudahan urang sadayana enjing pageto aya keneh di paparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga pamirsa sadayana sareng emang tiasa partepang deui papenak di galura ieu di channel ieu di Nararaga midangkeun hiburan kasundaan mangrupakeun hiburan dongeng Sunda. Mang selaku admin tetap telah hilap nyuhunkeun hapunten ka pamirsa sadayana boho bilih dina ngaguar ieu carios dongeng ataupun macakeun ngaoskeun ieu dongeng seueur kakirangan pisan. Mang maos masih kena seueur kakirangan, hapunten nyuhunkeun dimaklum ku pamirsa sadayana. Mudah-mudahan ieu carios dongeng anu diguar ku Mang aya bahan katampi ku pamirsa sadayana tiasa raras-raras janten panghibur kalbu pangbeberah kana manah. Sakitu anu kapiatur ti Mang undur diri heula, insyaallah mudah-mudahan tiasa patepang deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak